Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka dasa upama urang geus ngarti kana palasibah hirup nya urang teh teu kudu mamakel nu kieu sabenerna mah teu kudu ceuk anggana bari nilepan deui eta baju. Tah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami rajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Eta teh banda karuhun, banda anu ngabogaan ajen sajarah jeung euyeup ku palasipah. Atuh entong diteuneun di kami bisi kami teu bisa mulasarana. Kami mah mercayakeun ka anjeun bae Ki Kuncen. Ieu banda ditinggal sajarah teh sing bisa kasaksian ku anak incu urang engke. Ceuk sanaya bari terus diunggeukan alus eta pamandegahan. Kami mah kagaramangihan aya jalma anu dibibitaan ku banda karuhun ngadon nolak sapajodogan. Da batur mah deuleu teu kaup ngadenge aya banda pusaka atawa banda kuno anu umurna ngaratus daun sok diikhtiaran hayang dipimilik. Kumaha bae carana? Ceuk Ki Anggana. Agen bae montong suudon nganggap goreng ka batur. Buah keukeu peuteukeu hayang dipimilik ku manehna teh alatan teu percaya ka batur. Meureun ceuk pamikirna mun banda pusaka dicekal ku batur bisi teu bisa mulasarana kitu meureun. Temal sanaya bari saterusna amitan deui rek neruskeun lalampahanana. Nya cig aduh sing salamet ngan omatnya sia teh kudu hati-hati dina ngalakonan hirup. Ulah gancang pinjang, ulah kejot bolosot, anu goreng-goreng anu nyampaki wari bisa jadi teu salawasna eueuh mangpaatna. Boa eta teh minangka pameuseuh malar bangsa urang beuki dewasa jeung beuki loba pangalaman. Sabab wadina hiji waktu mah bangsa urang teh bakal cengkat deui. Leuwih dangoh badan jalma-jalma anu kungisi hirup saheulaeunana. Ceuk Ki Anggana mapagahan. Sanaya masih kene ngareret samemeh ngalengkah teh. Siga-siga anu masih panasaran kana caritaan Ki Anggana. Da sagala oge geus aya ugana. Ari uga teh biasana hese dirobah ku kamampuh manusia. Jadi disagigireun sia terus-terusan usade oge kudu sabar nungguan putusan uga. Ceuk Ki Anggana.
sanaya ngahuleng sajongjongan tapi hari geus kitu mah manehna teh ungek-ungekan sanaya tulus ninggalkeun wewengkon Galuh bari mawa hate anu ngungun teuing kunaon saenggeus Nyi Rodiah eueuh di kieuna hatena teh mani karasa keung haneueul jeung panasaran mani ngagenok ngajadi hiji sanaya haneueul sabab manehna teu bisa ngajait kasalametan nyawa Nyi Rodiah manehna oge ngarasa panasaran sabab tug kakiwari teu bisa males kanyeri ka jalma anu jadi ulon-ulon tiwasna Nyi Rodiah. Cek pikir sanaya Nyi Rodiah tiwas teh memang karepna pribadi sabab manehna teh ngahaja ngagereselkeun bedog anu keur dicekel ku si Kartadita tapi hanger we anu jadi ulon-ulon nama mangkeluk si Dita kitu cek pikir sanaya. Mitra kaum dangu sanaya lempang ngagedig cepet katebeh kulon saenggeus meunang sababaraha lilana jalan padati patilasan Pajajaran teh ngagilek ka kaler nyaeta muru wewengkon Kawali teh hiji wewengkon heubeul anu geus aya ti ratus-ratus taun kalarung zaman Karatuan Galuh dirajaan ku Sang Prabu Linggabuana puseur dayeuhna teh di Kawali nyaeta dina taun 1350 Masehi. Para mitra mah tangtos apal Prabu Linggabuana teh oge katelahna Prabu Wangi atawa Siliwangi tina sakitu runtuy anu ngaratuan di Karajaan Sunda kaasup Karajaan Pajajaran ukur dua raja anu narima pangleler jujuluk Siliwangi kahiji Sang Prabu Linggabuana jeung anu kaduana nyaeta Sang Prabu Sri Baduga Maharaja anu jadi raja munggaran Karajaan Pajajaran. Ari Sang Prabu Linggabuana teh nyaeta raja Sunda anu gugur di Bubat basa ngayonan pasukan Majapahit anu dipimpin ku Mahapatih Gajah Mada kasohorna teh perang Bubat. Mitra kaum dangu basa sanaya anyog ka wewengkon Kawali rahayat di dinya teh keur boga kasedih anu pohara masyarakat anu geus ngaragem Islam loba anu ngadoa bari rumai Cimata anu sok ngajalankeun tahlil malah raing tahlilan ngucapkeun asmana Allah kana punuk sanaya mani karasa ting sariak bulu nu aya dina leungeunna oge mani carengkat eta meureun ku sabab aweuhan nu zikir mani ngageder peter di saban kampung cek hate sanaya aya naon ieu teh mani hampir di saban kampung wayah isaki rame ku anu zikir sanaya anyog ka alun-alun di dinya teh aya masjid basajan tapi peuntaseunana aya bale ageung boh di masjid boh di bale ageung kasampak anu keur zikir deui ku sabab sakumna rahayat siga anu keur ngungun sedih sanaya jadi panasaran ngan ku sabab eueuh jang tanyakeun manehna teh sulusup bae milu ka jero masjid malah sanajan teu nyaho naon tujuanana
manehna oge milu ngagerenyem ngucapkeun asmana Allah sanaya milu zikir kalawan husu sarua jeung anu araya di dinya ngan saenggeus acara rengse salah saurang sesepuh di dinya cengkat bari ngagorowok Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ceuk lalaki tengah tubuh anu disorban bodas ngadenge eta lalaki tengah tubuh ngagorowok atuh anu araya oge sarua ngagorowok ribut atuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar geus kitu sarerea carengkat bari ngagigiwing pakarang seukeut kabeh ting buriak lalumpatan muru ka alun-alun sanaya rugaringe aya naon itu cek sanaya tetelepe ka jalma gigireunana anu keur ngacung-ngacung bedog nari siata si mana aya tuh monitenya kana masalah nu keur bisa ngareupan cek eta lalaki keheuleun haduh meh asa kaganggu malah ari geus kitu mah manehna teh gogorowokan deui bari lumpat nuturkeun batur atuh sanaya oge kapaksa milu tuturubun ti golodog masjid geus kitu milu ngabaretek lumpat mitra kaum dangu horeng jalma puluh-puluh teh ngadon muru ka Bale Ageng teh cenah aya di wewengkon pendopo Kandagalan teh ari Kandagalan teh cek ukuran ayeuna mah pangkat wadana kunaon puluh-puluh jalma teh make arek ngarurug ka Bale Ageng anu sarua pada keur ngayakeun tahlil pikeun miceun kapanasaran sanaya milu lumpat ka palebadinya malah ari geus anyog mah sanaya teh mani kacida reuwaseunana tetela geuning anu narajang teh kabeh oge niatna mah arek ngakalakeun pangeusi Bale Ageng kadenge anu ting carowok ngancam-ngancam podaran anjing kumpeni podaran Kandagalan teh tukang hianat podaran puluh-puluh jalma teh mani siga anu kaimpungan jurig kabeh narajang ka jero Bale Ageng tur niatna ngakalakeun sakur jalma anu aya atuh ari geus kitu mangander bae galungan begalan pati sora bedog jeung gobang maniting balentrang di aradu tang ya tang Allahu Akbar wah barak keceprut Allahu Akbar wibut mindra sora anu ting jarowok ngucapkeun asmana Allah teh digorowokeun ku dua pihakanana munguh bingung keur sanaya mah duana narek begalan pati pada ngucapkeun asmana Allah pada umangkeuh yen bitotamana mah karena Allah cenah sanaya ngagarentes dina hatena aing mah penasaran hayang nyaho naon atuh anu dipake patalaku maranehna teh dasarua itu ngucapkeun asmana Allah nu ieu sarua gene ngucapkeun asmana Allah podaran Kandagalan teh podaran anu hianat ka bangsa podaran ceuk lalaki anu ngacung-ngacung tumak tapi manehna mah henteu milu bitatama man gogorowokane unggul kisalah nah naon teh sana Kandagalan teh sanaya teu manya oh nyawa di sana mah ngan anu eces pan manehna teh dibenum ku kumpeni ari kumpeni kamari ieu geus ngagempur Kanjeng Haji Prawatasari jadi ku ngadenge kieu saha jalmana anu teu keheul ceuk eta lalaki teh bari ngacung-ngacungkeun deui tumak nah ari kisilah teh pajuang atawa balada Kanjeng Haji gitu ceuk sanaya tetelepek oh lain tapi pan Kanjeng Haji teh turunan kawali pituin puterana mena kawali
anjeunna teh putrana Kanjeng Adipati Panjalu. Waktos Kanjeng Haji keur alit nya diajak ngumara ka wewengkon Panjalu. Kutuang aki anu katelana Kanjeng Prabu Sanghyang Boros Ngora atawa sohorna Prabu Jambang Manggung. Dina harti sejen Kanjeng Haji Prawatasari teh jungjunan urang Panjalu, jungjunan urang Kawali sacara jemar. Nu matak basa ngadenge beja majar Kanjeng Haji gugur di dayeuh luhur alatan pangrodeksa urang kumpeni jeung urang Mataram. Piraku urang dia cari cing wae. Nu matak ajeun paeh guyang getih tibatan ajeun diri di lelecai mah pikeun mulangkeun ka nyeri eueuh deui anu kudu dipirampah kajaba ngagembur ka dagalan teh sedajaya sabab manehna mah dibeunung mah teh ku kumpeni. Ceuk eta jalma bari ngabar-ngabar bedog ayeuna mah. Atuh ari geus kitu manehna teh ngan balesat bae milu perang campuh dihareupeun Paseban Balai Gede. Sanaya mimitinya oh ayeuna mah. Naon pangna timul begalan pati di dieu. Rahayat anu bela pati ke Kanjeng Haji Parawatasari geus baruntak ngalawan musuh. Ngan cilakana kandagalan teh Sedajaya katut wadia baladna teh disamarutkeun jeung musuh. Nu matak di antara maranehna timul begalan pati. Monggo matak peurih keur diri sanaya. Kunaon atuh bet jadi kieu? Ayana riweuh-riweuh kieu teh geuning anu eces mah ukur nimulkeun papaseaan di antara bangsa pribumi. Heuceuk pikir sanaya mentegeg. Sabot mireungeuh jalma keur silih gempur teh manehna ngadon ngajanteng salila-lila. Sanaya oge jadi inget kana kaceceubna Ki Kartadita. Manehna ayeuna kakara sadar yen sabenerna mah urusan manehna teh jadi loba teuing mengkolna. Tina anu tadina ukur hayang ngalawan musuh bangsa nyatana kumpeni. Ayeuna bet mengkol jadi ngundag-ngundag Ki Kartadita. Lamun mah amarahna terus-terusan dipepek atau meureun anu geunah mah nya kumpeni we. Jalma sabangsa jeung salama cai sina silih kepuk silih binasa. Ari kumpeni mah ukur ngalalajoanan. Acan parat ngalamunna teh sabab di tukangeunana aya anu tinggorowok. Gempur cenah Karaman, gempur cenah. Sora anu tinggorowok tukangeun sanaya teh mani ngaguruh. Cing cirining jumlahna jauh leuwih loba tibatan anu cikeneh lalumpatan arasup ka Balai Gede. Di antara anu ting corowok itu kadenge sora anu kadengena matak reuwas keur sanaya. Kieu cenah. Jadi gabangi ulan-ulana Ki Sedajaya anu mawa pangaruh goreng nebikeun kakayaan jadi kacau deh. Pasti ieu mangkelup. Kade ngaranna teh sanaya. Gawena lanca-linci sakabeung aya di lingkungan kumpeni. Sakabeung bilu ka Karaman. Hayo batur-batur. Cangkalak eta mangkeluk teh hayo. Waduh ribut cangkalak Karaman. Karaman cangkalak. Padahal ge atuh midra. Sauhan jalma deh narajang ka sanaya. Sanaya anu diserang reuasna lain bobohongan. Sabab anu mere komando kitu tetete lah Ki Kartadita. Sabot sanaya molohok oge ari sabubuhan gulang-gulang mah geus ngagempur manehna bebeakan. Puluh-puluh tumak jeung cagak maniting balawer diheumatkeun ka dirina. Pikeun nyalametkeun sangkan awakna teu kakeunaan. Sanaya ngajeleng ka luhur bari jujumpalikan sababaraha kali. Bari jujumpalikan sababaraha kali. Leungeunna newak tumak hiji anu pareng dibalangkeun ka lebah kekemplungna.
tang kusana ya tumak teh dialungkeun deui. Pas ngababuk cagak jeung tumak anu arek dibalangkeun kana awakna. Basa aya tumak hiji dibalawerkeun deui ka dirina. Kumanehna geus disangap deui. Pikeun mengparkeun panarajang musuh. Daya deui akalna. Kajaba muntirkeun gagang tumak satakerna. Bondok sirara bos. Poehan Cisaraya. Poehan. Ceuk Ki Kartadita ngangsonan batur. Ari manehna mah cicing we di tukang. Sanaya keheul lain lumayan. Mireungeuh paripolah Ki Kartadita teh. Manehna teu ngarti kunaon eta jalma teh gawena ngadu-ngadu batur bae. Ceuk pikir sanaya bari keheul eta deui herana teh bet dipercaya bae ku batur teh. Kusabab kakeheul ka Ki Kartadita sanaya henteu hayang males kagulang-gulang anu keukeup hayang ngakalakeun manehna. Anu kusanaya diintip-intip teh anger Ki Kartadita. Nu matak basa mireungeuh Ki Kartadita aya di tengah-tengah puluhan gulang-gulang, sanaya mah poho dikasieun. Sakitu Ki Kartadita keur aya di tengah kumpulan gulang-gulang, tur eces katang tayungan tapi sanaya mah langsung ngagerakeun awakna. Siap cumpali basa awak sanaya nyejumpalikan bari nyamperkeun awak Ki Kartadita ti luhur. Dampaleungeun sanaya meber niru-niru bulu merak. Geus kitu eta leungeun teh diheumatkeun bari ngaliarkeun hawa panas. Tenggelan sanaya ti awang-awang mani heheaban jeung bangbaraan nojo kana awak Ki Kartadita. Ki Kartadita ruas ini serang gitu teh. Ngan manehna teu kaburu nyingcet. Atuh resikona Ki Kartadita teh kudu nakis tenggelan hawa panas sanaya. Silalatu ting buricak tina adu tanaga Ki Kartadita jeung sanaya. Seuneuna sawareh metel ka gulang-gulang anu cicingna rada deukeut ti dinya. Awak Ki Kartadita manisiga anu ngabebes kana taneuh basa leungeunna teu kuateun nadah tenggelan hawa panas bogana sanaya teh. Sajongjongan mah gulang-gulang teh hookeun. Maranehna teu nyangka pangabisa sanaya sakitu hebatna. Tapi hookeunana teh teu lana. Sabab ari geus nempok Ki Kartadita teu walakaya mah maranehna teh langsung ngepung sanaya. Malah bangun anu eueuh kasieun. Puluhan gulang-gulang teh ngahaja narajang ngadeuketan sanaya. Ayeuna giliran sanaya anu ripuh. Lain ripuh domeh teu mampu ngayonan kepungan, tapi ceuk manehna mah asa teu guna lah make kudu ngakalakeun gulang-gulang ti kandagalan teh kawali. Lamun niat mah sageprakan oge musuh teh tang tugeus patulaya. Cek pikir sanaya kerana naon make kudu nyilakakeun jalma sejen anu can puguh dosa-dosana. Kusabab mung maehan batur atuh puguh we gerakanana teh jadi teu sahinasna. Malah masanaya teh menika cida hati-hatina dina ieu biteu tama teh diusahakeun ulah nyilakakeun musuh. Sakitu sanaya ngelehan teh ari musuh mah anger we teu ngarasa. Buktina maranehna mah ngadeun beuki ngangsereg siga nu hayang geuwat-geuwat maehan sanaya. Malah ti antara maranehna aya anu kolu gogorowokan mere sumanget
kabaturna podaran cenah Karaman teh euy podaran bela tah Ki Kartadita bela ceuk anu ngagorowok teh kapungan kasanaya beuki kerep bae ngan untungna basa keur dikepung kitu ti luareun kepungan aya anu ngajorowok Uron bubarkan kepungan kadenge aya sora anu ngagorowok sanaya ngareret tetela anu nyerowok teh Kandagalan teh Seda Jaya anu tadi mah loba ngobrol jeung Ki Kartadita ngadenge dununganana nitah eureun sakumna gulang-gulang teh eureun ngepungna maranehna mundur sababaraha lengkah nepikeun ka anu masih keneh aya di tengah buleudan anu diriung ku puluhan gulang-gulang teh ukur sanaya anu nangtung ajeg jeung awak Ki Kartadita anu ngabebes seret bujal kana taneuh awak Ki Kartadita kaluhur mah masih keneh ajeg ngan sirahna rada ngulahek Ki Kartadita teh gawena ukur empas-empes teu walah kaya tina sungutna kaluaran getih lalamaran sanaya anu keur ngajanteng ngareret ka Kandagalan teh Seda Jaya manehna rada leuwas sabab di dinya teh geus nangtung duaan deui sanaya mah acan poho sabab nu duaan ieu teh sabenerna mah kungsi papanggih jeung kungsi Bitotama jeung sanaya di leuweung Karang Kamulyan ngaranna oge sanaya mah acan poho nu saurang ketalahna teh Sanaji jeung anu saurang deui Darim maranehna teh dua ponggawati balad pajuang anu rek ngakalakeun kuncen Karang Kamulyan alatan diosol-osol ku Ki Kartadita degekeun ku sararea urang teh geus meleg-meleg katipu ku jalma anu ngaranna Kartadita sababnya manehna sabereuna mah jadi ulon-ulon kakacoan teh ceuk Ki Seda Jaya baruk Ki Kartadita ulon-ulona ceuk gulang-gulang kaluwaseun sok bejakeun sanaji naon bae pamanggih ieu teh ceuk Ki Seda Jaya ngalieuk ka Ki Sanaji kami teh urang galuh di ditu aya kekacauan sanggeus kami narima beja ti sanaya nyaeta anu ku aranjeun keur dikepung anu netelakeun jen ulon-ulon kekacauan di galuh teh si Kartadita nyaku kami disilidik alipek teh nya kitu pisan nah ku kami disusut depi ka dieu alipek nyawe di dieu oge nyieun kekacauan ceuk Ki Sanaji di bejaan kitu sakur gulang-gulang jadi amek atuh tetep pasti di deui maranehna pindah tina anu asalna ngepung sanaya jadi ngepung Ki Kartadita ari anu dikepung da puguh keur teu walakaya boro-boro kabisa kabur hayang leupas tina taneuh ge teu bisa awakna teh badis we kagencet ku taneuh lamun mah aya jalma anu kasiksa ku rasa sieun meureun mah ayeuna teh eueuh deui iwati Ki Kartadita kumaha teu deuk kitu sabab harita manehna teh keur didareuketan ku gulang-gulang aya kana puluhna bari ngabar-ngabar bedog gobang atawa tumak amun sanaya tulungan aing sanaya tulungan aing atuh sanaya tulungan mitra
sanaya geus arek ngabelesat nulungan ki Kartadita anu tulung-tulungan alatan rek pada ngakalakeun ngan samemeh sanaya ngabelesat lumpat leungeuna geus dicekelan pageuh ku Kandagalan teh Sedajaya. Teu andep hukuman pikeun jalma hasud mah memang kudu kitu. Mitra sanaya masih keneh ojah hayang nulungan ki Kartadita ngan sanajan leungeuna geus bisa ngepeskeun cekelan Sedajaya oge manehna geus henteu kaburu ngajait kasalamatan ki Kartadita. Manehna ukur bisa malohok mireng puluhan jalma anu tinggal cerok narokan awak ki Kartadita anu geus teu walakaya. Ukur sakedet netra awak ki Kartadita geus teu mangrupa jalma. Kiseda kapan ki Kartadita teh geus ampun-ampunan nah hantam bae dicecer ceuk sanaya handeuleun. Ampun-ampunan atau minta dihampura teh henteu cukup ukur di bibir, sok angot ukur jadi lab rumah omongan mah geus sababaraha kali manehna kikituanana teh nyieun kasalahan jeung delaka ka batur anak kapergo geuwat minta dihampura kan gitu jeung gitu kumanehna mah kecap ampun jeung hampura teh ukur dipake tameng dina ngajaga keselamatan mun pola hasudna katohyan pokna ge demi Allah cenah. Ceuk ki Sedajaya teu riuk-riuk karunya mireungeuh ki Kartadita dibinasa sakitu kejemna teh. Tibatan yang cerikan si Kartadita mending sia mantuan ngarengsekeun ieu pasoalan. Itu kira deuleu sasama urang kawali silih kepuk padahal kabehanana oge sasat satu turus jeung Kanjeng Haji tur anu papada hayang nanjirkeun ajen bangsa. Ceuk ki Sedajaya ngadadak baluweng basa mireungeuh anu keur patalak paham teh. Sanaya mah malah tina heran teh robah jadi reuwas. Mutnya kitu ieu teh hiji salah paham anu bakal mawa keancuran. Atuh kikituna manehna ngabelesat mulu ka pakarangan Paseban Bale Ageung. Mitra kaum dangu sanaya oge mireungeuh yen Ki Sanaji jeung Ki Darima malah geus ti heula ngabelesat muru patempatan anu keur dipake jogol. Malah sanggeus anyog gadinya duanana langsung ngajleng ka tengah pakalangan kalawan gagah rongkah boh Ki Sanaji boh Ki Darim ngarebut pakarang ti anu keur jarogol. Odon kami odon Ceuk Ki Sanaji ngajleng kana tetecean anu rada luhur. Odon geun eta patalak sia gawe sanyana ukur ngarurugi piraku make silih kepuk pan urang teh tunggal sadulur. Ceuk Ki Sanaji ngelingan ti tukang kadenge aya anu ngagorowok. Dulur tinggal dulur, tapi lamun maranehna teu bisa ngajaga ajen bangsa, aing moal inget kana duduluran. Sabab aing teu hayang micungah dulur serangan ngahinakeun maneh jadi bujang kumpeni. Tuh tinggali, dulur urang anu bener mah Kanjeng Haji Prawatasari, dulur urang anu bener ajeuna gugur alatan ngabela ajen didi. Hah? Nah, ngadon bilu ka musuh. Ceuk hiji lalaki katingali borongongong gede amek bangunna teh. Eta mah ukur silih tuding wungkul. Cilakana pola silih curiga sarupa kitu teh dipake kasempetan ku anu hayang neangan kauntungan. Tuh si Kartadita contona manehna mah gawena teh mapanas urang
sangkan orang patelak jeung bapada dulur. Ku kami talaja kemanehna teh geus kapanggih. Sabab di mana-mana oge pagaweanana teh kitu. Begekeun ku sia kabeh. Keur mah urang teh silih curiga bae diminyakan ku si Kartadita. Ku eta jalma urang teh dipake alat jangka pentingan dina ngudag tujuanana. Nyaeta hayang jeneng jadi pangkat. Si Kartadita teh malah kapanggih geus jadi ulon-ulon anu ngabalukarkeun Kanjeng Haji Barawatasari gugur di dayeuh luhur. Ceuk Kisanaji satekah pola nerangkeun masalah anu sabenerna. Balad-balad ti pihak anu ngarurug Balai Ageng kabireungeuh ting jarenghok ngadenge beja kitu teh. Ngan kilang kitu. Nya sanajan maranehna jadi malik ceceb kana paripolah Ki Kartadita oge ari kapanasaran Kakandaga Lante Sedajaya mah anger tacan leungit. Buktina maranehna tetep tumanya naon pangna Ki Sedajaya keukeuh ulun kumaula kakumpeni. Padahal sabot eta rahayat mah keur bajuang hayang ngancurkeun penjajah. Ngadenge panalek sarupa kitu. Ki Sedajaya mah ukur bating ngahruk cenah. He Ki Dirga, urang teh sarua papada urang Sunda. Jeung sarua papada turunan Kawali. Sia kudu percaya sasama jeung saturunan teh boga kahayang atawa cita-cita anu sarua. Sia kudu percaya ka kami lamun tujuan sia hayang mireungeuh urang Kawali aya dina ajen inajen, da kami oge sarua. Malah kami lain sakadar mika hayang urang Kawali boga ajen, tapi bari hirupna kekerehet. Kami mah teu hayang ukur ngagugulung ajen, tapi hirup henteu raharja. Kami hayang duanana karanggem. Ngan hayang kitu teh teu bisa sakaligus. Sabab waktuna acan kapanggih. Saeulaanan mah kami teh hayang museurkeun perhatian. Malah rahayat Kawali teh raharja heula bae. Ceuk Ki Sedajaya teh cumaritana sajujurna. Anu diajak cacarita henteu ngomentaran naon-naon. Ngan sageus lila ting parelong. Anu ngaran Ki Darga teh mere kode ka batur-baturna sangka ninggalkeun eta tempat. Anu tatu alatan kata lanjur cilaka mah ninggalkeun eta tempat teh bari digoneng kudu sejen. Gulang-gulang Ki Sedajaya oge aya anu tatu. Ngan sakitu mah kaasup untung. Sabab eueuh anu nemahan pati. Peuting eta teh kaributan nya henteu manyang. Ngan kilang kitu. Ari Ki Sedajaya mah kabireungeuh paromana cakueum jeung pinuh ku papadut kasedih. Sanaya ngajudi. Naon pangna Ki Sedajaya kitu? Kasedih Ki Sedajaya teh mangrupa gambaran kasedih pangagung di priangan. Anu ngarasa sarwa salah jeung teu nyaho kudu kumaha. Cager harta mitra hanyakal kabujeng nenglong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.